medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan kupidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun 3 Lurah 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ayu urang adang dongeng Sunda ti Dahlia sasarengan ngadang dongeng Sunda ti Dahlia. Wargi Dahlia udung murid daki Bajuri anu di Pasian Pancen pikeun nyilidik ka tempatna hambali pendakan atanapi pasihan warta ka Ki Bajuri oge kabar jaya nah hambali sareng Injani di iwatku si Dugul Waru sareng Canaka samentawis Rahmi aya di tempatna hambali sareng sana kenging warta kitu akhirna barjaya nangtukeun sikepna pikeun miang dina poe eta keneh ka alas waringin maksada mah taya sanes hoyong nulungan Injani bilih teh mah di kumaha-kumaha di alas waringin urang lajengkeun serial Si Konceleng dina jejer carios putus Si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Wargi Dahlia urang caturkeun di alas waringin si Garang Larang jeung Nyai Wulung kabilang kaget oge meunang katerangan ti Si Dugul Waru jeung Janaka anu balikna harita teh nyandangan tatu yen kagal-galan Si Dugul Waru jeung Janaka teh alatan bantro kakuatan jeung si Bogel. Nyai Wulung anu harita tumanya lantaran panasaran. Jadi lamun kitu mah aya 2 jelema anu kawilang bakal jadi panghalang dina waktu ayeuna. Nyata si Omot Awel jeung si Bogel. Ieu kaayaan teu bisa diantepkeun Garang. Marane sakabeh teu kudu salempang ku eta 2 mangkeluk. Sanajan bener ilmuna punjul, tetep moal bisa ngungkulan kasaktian aing. Man untung mana duaan masih kena bisa barali ka dieu waru di Janaka sia. Padahal cek aing ya mah si Omot jeung si Bogel mun niat modaran mamane geus pasti gampangan eta teh. Bener hi. Kan untung teh si Bogel jeung si Omot mah lain jelema telengas. Kan sakumaha cek Nyai Wulung tadi eta 2 jalma teh
teu bisa diantepkeun lila-lila ye. Sabab tetap bakal mangrupa ancaman ke pihak urang. Kang ada anu bakal jadi cucu kurung kang bah. Kudu boro-boro dibasmi. Nyai Wulung unggek satuju kana caritaan si Dugul Waru. Nya bener gitu Waru. Sabab eta dua makhluk jelas-jelas geus wani nyieun masalah jeung pihak urang. Jadi eueuh deui cara kajaba ti kudu diala jiwa. Coba ayeuna si Hambali apanan akhirnya jadi teu bisa kabawa ka dieu gara-gara si Bogel. Saha atuh sabenerna eta dua makhluk teh ya. Jeung di mana eta padumukanna teh Waru? Sugan apal di dinya? Oh, nu matak. Taya nu apaleun ye. Di mana dumukna eta dua jalma teh? Jadi si Omot jeung si Bogel kadatanganna teh sok teu kanyawan. Jeung deui eta dua makhluk teh teu waniun terang-terangan. Nu matak jadi penasaran. Oke, dah kitu dah. Aduh. Gas, mani, montong mikiran wae eta dua makhluk deuleu. Marane kabeh kudu percaya kana kamampuan aing. Coba, sanu bisa nandingan kasaktian aing ha? Pokoknya mah setiap panghalang, aing pasti bakal dihancurkan. Anu matak marane kabeh sing yakin kana kamampuan aing sia. Dina kayaan keur ngobrol kitu harita aya nu datang kana kuda salah saurang anggota Alas Waringin bebeja. Yen aya Barjaya datang rek nempungan ka si Garang Larang. Kedatangan Barjaya dibagiakeun ku si Garang Larang jeung anu sajena. Saterusna mah Barjaya ngajelaskeun ngeunaan maksud kedatanganana dina waktu harita. Ya, jadi jelas nama kuring datang ka dieu teh hayang ngayakinkeun ngeunaan bener henteuna si Hambali jeung Injani geus dibawa ka dieu. Aya halus namanya datang ka dieu Barjaya. Sabab aing sakabeh ieu teh memang keur ngamasalahkeun ngeunaan kagagalan si Waru jeung si Janaka anu bantrok kakuatan jeung si Bogel. Anu akhirna si Hambali jeung Injani teu bisa dicangkalak dibawa ka dieu sabab ditulungan ku si Bogel. Nyai Wulung tetep seukeut ka Barjaya teu lila terus cumarita. Lantaran maneh ayeuna aya datang ka dieu Barjaya. Keur aing mah kabeneran pisan deuleu. Jadi kieu ya Barjaya. Lamun bener maneh boga tekad hayang ngabakti tur satia ka si Garang Larang. Kudu dibuktikeun deuleu eta kasatiaan teh ku maneh Barjaya. Maksud Nyai teh kumaha gitu? Coba jelaskeun heula. Kumaha cara ngabuktikeun kasatiaan kuring ka Garang Larang teh Nyai? Aing jeung si Garang Larang ayeuna rek mentes gawe ka maneh. Buktikeun kasatiaan maneh Barjaya. Teangan si Omot jeung si Bogel terus bawa ka dieu. Babatokna tah eta dua makhluk teh bawa. Lamun maneh sanggup ngalaksanakeun eta parentah nganu harti maneh bener-bener satia. Kumaha lamun kitu? Maneh satuju teu Garang? Aing satuju tah mah kana omongan maneh. Jadi kumaha maneh sanggup ngalaksanakeun eta parentah Barjaya? Lamun maneh ngaku jadi balad aing maneh kudu nyanggupan sia. Memeh ngajawab Barjaya ngahulang heula. Kawilang kaget jeung bingung oge dipentes gawe saperti kitu mah. Sabab pikeun Barjaya anu geus kungsi ngalaman bantrok kakuatan ijen wawasin jeung si Omot katuci Bogel anu nyata ajen pangartina memang disaluhureun ajen pangarti anu kacangking ku dirina. Tapi lamun manehna nolak kana eta pancen maka geus bisa dipastikeun si Garang Larang bakal ngambek. Ningali Barjaya ngan ukur ngahulang si Garang Larang terus nyarita deui. Maneh makala ka ngahulang kitu siga anu salatri sia Barjaya. Sogara ngomong atuh patung lain sia teh. Ayo jawab kumaha sanggup sia ngalaksanakeun ieu parentah teh wanita. Hei, Barjaya. Jawab sia goblok.
Ya ari aya parentah gitu mah ti dieu tangtu be bakal dilaksanakeun sakumaha mistina. Men tangtu butuh waktu. Sabab cek beja mah eueuh nu nyahoeun saha sabenerna eta dua makhluk jeung di mana dumuk matuna. Jadi teu bisa gurung-gusuh. Nyai Wulung keseuri bari terus nyarita. Nu penting mah keur aing hasilna deuleu. Pokona mah maneh kudu bisa ngabuktikeun kasatiaan ka si Garang Larang. Lamun maneh hayang atau memang nya hayang diaku jadi baladna si Garang Larang. Si Garang Larang neuteub seukeut ka Barjaya telila terus nyarita deui. Aing geus teu hayang deui loba ngomong sia Barjaya. Anu penting maneh kudu bisa ngabuktikeun hasil gawe ieu parentah. Awas ya. Ulah nepikeun ka gagal ka si Waru jeung si Janaka sia. Aing embung ngadenge maneh gagal dina ngalaksanakeun ieu parentah sia. Karti sia goblok. Karti pancen bakal dilaksanakeun sakumaha mistina. Memang setiap panghalang kudu buru-buru disingkirkeun sabab lamun diantepkeun bakal jadi cucuk kurungkang dina waktu anu bakal datang. Lumatak kasatihan akang bakal dibuktikeun. Nyai Wulung milu mairan caritaan. Eta omongan maneh kudu jadi kanyataan Barjaya. Nu matak geus teu kudu lila-lila aya di dieu deuleu. Mending keneh maneh mah buru-buru mantau gatuh. Laksanakeun parentah sakumaha mistina. Sarta awas ulah nepikeun ka gagal sia. Mun maneh nepikeun ka gagal, saeueuh artina maneh jadi balad aing sia Barjaya. Eueuh gunana aing boga balad anu teu bisa ngabantu. Anu matak lamun nepikeun ka gagal maneh bakal nyaho sorangan kumaha tindakan aing. Hasok sia geura init sia geura mantau kayana mah kitu Barjaya. Hayang lila-lila si aing aya neuleus sia di dieu. Mantau sia. Kangaranan dihareupeun si Garang Larang mah Barjaya teh eueuh ajana pisan sigana teh. Tapi eta kaayaan teh kapaksa kudu ditarimakeun ku manehna. Puguh memang geus kitu adat tabeatna si Garang Larang. Barjaya nu geus meunang pancen siga kitu mah harita terus amitan pikeun mulang. Najan bari bingung lantaran di pentes gawe, tapi hatena rada kaubaran sabab injani tetela teu jadi dibawa ka alas waringin. Sajroning balik bari numpak kuda, Barjaya pikiranna muter neangan cara geusan mampu ngabuktikeun kasatiaanana ka si Garang Larang. Sabab lamun nepikeun ka gagal teh alamat cilaka keur dirina. Barjaya kawilang rada ngarahuh oge jero hatena sabab pancen anu kudu dilaksanakeun teh kawilang berat oge. Teu aneh lamun hate Barjaya jadi galecok ngomong sorangan. Aduh. Berat ya perintah teh. Aing kudu bisa ngabinasakeun si Omot jeung si Bogel. Keun ku si Bogel mah aing bisa nguntup pikeun ngungkulanana. Ngan ieu si Omot awel. Jeung aing kungsi ijen jajaten. Tahapan ajen pangartina sasat teu disahadapeun ilmu aing. Cilaka lamun aing nepikeun gagal teu mampu ngalaksanakeun parentah Nyai Wulung jeung si Garang Larang. Jeung anu bingung nate ku tacan aya nu nyahoeun. Saha sabenerna si Omot jeung si Bogel teh. Ditambah deui eueuh nu apal di mana dumuk matuna eta dua makhluk teh. Aya deui bae masalah teh deuh. Barjaya jadi terus mikir. Puguh memang teu gampang ngabuktikeun hasil gawena ka pihak si Garang Larang. Pang-pang nama si Omot awel anu nyata memang pinunjul elmuna jeung teu mempan ku elmu Puragalayang.
Wargi Dahlia urang caturkeun si Omot Awel anu ayeuna babarengan jeung Mang Odek. Harita aya di jero imah panggung anu memang sok dipake ku si konceleng pikeun mondok lamun teh mah kapetingan di jalan. Eta imah panggung teh memang jauh ka mana-mana. Eta kaayaan teh memang dihajak ku si Omot Awel alias si konceleng teh sangkan eueuh nu nyahungeun. Harita Mang Odek keur diajakan ngobrol ku si Omot Awel. Bari ngobrol teh Mang Odek mah panasaran hayang sidik kana keudutan beungeut si Omot Awel anu sabenerna. Si Omot Awel nutup ka hareup ka lebah tempat anu kosong. Hatena ngarasa salempang ku kaayaan Hambali jeung Injani. Kelila terus nyarita. Waduh, kuring jadi ingat ka Hambali jeung Injani ya teh Mang. Terus terang hati kuring teh salempang. Sabab duanana kawilang jadi inceran jalma anu ngaran Barjaya. Sedangkan ayeuna Barjaya teh memang geus jadi baladna si Garang Larang. Geus pasti sarua jahatna. Bener tuh Mang? Sumuhun dalah Mang oge sami. Barjaya majal midengki ukur mentingkeun diri pribadi. Sikap tindakanana teu waleh umaki ku pangarti. Majar maneh teh lalaki sajati anu pugu mah miyuni hayam kabiri. Keur Mang mah jadi antipati ya teh doh. Ya bener gitu pisan Mang. Jadi jalma seperti Barjaya mau waleh dengan rupa-rupa cara pikeun ngahontal pamaksudanana. Lajan bari ngorbankeun anu lian daya bayana keur manehna mah. Saya teh disebut nanti jalma liur lantaran loba kahayang jadi resep ngaliliur maneh. Tah kuring oge jadi ingat jeung si Bogel ya mah. Sabab kuring ngarasa aneh nah si Bogel bet apa ka kuring ya teh. Bawa inya Bang. Si Bogel teh penggemar kuring ya. Kan si Ganawa. Bener tuh Bang. Bisa jadi Teki. Sabab memang sarua make teregos mung bentena teh warnana unggul. Ari salira mah ngangge teregos bodas sedangkan si Bogel mah pan ngangge teregos warna hidung. Malah dina pikiran Mang mah bat aya gambaran ya teh. Padahal upami salira Ki Omot sareng si Bogel ngahijikeun diri ya teh ngagabungkeun kakuatan. Bet asana teh pirakun teu mampu ngungkulan si Garang Larang. Eta nu ngalangkang dina pikiran Mang mah itu. Kuring teh ngalepatkeun kana jalan pamikiran Mang. Nanging ku kuring memang geus kaijir Mang, sanaos kuring sareng si Bogel ngahijikeun kakuatan. Geusan izin ngarupan si Garang Larang tetep moal mampu ngungkulanana Mang. Lantaran memang tahapan ajen kasakten si Garang Larang tos dugi kana tataran anu susah diukurna. Lantaran daya kasakten si Garang Larang memang lain di dunia ulang Mang. Jadi kacendekanana mah man anu jelas kuling mah tetap ngerasa penasaran ya teh saha sabenerna si Bogel teh mah sabab terus terang kuring teh asan teu wau ayo salah gitu asa wau maksudnya. Taduka Mang oge lepeng eta magi marina itu geningan eta si Bogel teh menandakan munu ukur salangkung nya pendakna salangkung bet kawas anu pundung bingung mun hoyong sakalian tepung malah jadi aya pamikiran moal kitu si Bogel teh nyandung. Oh bisa jadi ya Bang.
Kalau saku kuling oge. Lamun geus dibere tulaku pamajikan mah. Wah, asana pakeun apa? Lempang oge mah. Pokoknya mau menjadikan rugi dong. Atuh sakumaha dicaritakeun ku kuling tadi lagi. Sanajan aja pangarti kuling jeung si Boga digabungkeun ka ngaran ngaharipan si garang-garang mah. Jelas mah aya hartina ieu Bang. Aduh, janten kumaha atuh ieu teh Gaomot. Kumaha ya teh ngungkulan kajahatan si garang-larang. Ari henteu aya nu bakal mampu mah tuh cilaka kayak kieu maki. Kajahatan teh bakal nyebar di mana-mana we, morenan tindakan beki sakama-kama. Ya kahirupan bade kumaha jadina. Aduh. Janten urang kudu nyuhunkeun tulung ka saha atuh Ki. Jadi kadah kumaha atuh ieu teh carana Ki. Aduh. Bingung Ki. Aduh. Pasti lah Bang, ulang wakala di mana Bang. Kejahatan masalah wasna aya dina kaunggulan. Kuling percaya. Akhir baling supagi tangras bakal aya nu mampu nandingan kasaktena si garang-larang. Anu penting gal kuling aya aman. Terus upaya merangan kejahatan. Buyu jeung kamampuan diri kuling itu dah sikap pamadegan kuling Mamang. Ya, saya atuh eta maki saya pisan. Mang maka etang panuju ku sikap sareng pamadagan anu saperti kitu. Ari margi ilmu nu kacangking sanes kanggo adigung, pangarti sanes kanggo umaki, pangabisan sanes keur jumawa. Namun kanggo kajembaran kahirupan gesan tulung tinulungan ka sasama. Ya bener, atuh dewa. Bener. Wah, ya nama wayahna ya. Mang ditinggalkeun aja. Coba kuling hayang ngalongok heula hambali jeung jadi. Sabab lain kunaon-naon mah. Kuling ngalasa sarembang ku kayaan hambali jeung jadi. Komo injani mah. Tete. Tetela dipihara pisan ku Bahjaya gini kan. Jadi kalau Bahjaya orang pada apa? Karena tabiatna Bang. Bolehna pasti ngalakukan segala cara pikir ngapi milik Injani. Sedangkan Injani teh apaan manusia eta teh lain bawang. Anu non boga rasa perasaan Injani teh. Bener teh Bang? Ada pisan eta teh Ki. Komo mang mah atuh sasatna tos terang korban Barjaya teh. Apanan Rahmi sareng Sutina teh mangrupa korban anu dicul laurkeun eta teh. Kumaha be siga kana barang anu geus teu kapake deui ku manehna teh. Arunya. Da manehna mah lamun acan laksana kahayangna tinangtu rupa-rupa cara bakal disorang. Nu penting hirupna senang sanajan batur jadi kadungsang-dungsang. Benar, yakin bisa dari Bahjaya teh mah. Jadi di masyarakat eta kayaan kuling pribadi ngerasa kalunya ka Injani bisi jadi korban Bahjaya. Nuhun be ari keur Mang Maki. Sabab salira teh kagungan emutan siga kitu ya. Mohon da ari Mang makomo sasatna kadudungan. Adaos kanyaahna. Atuh da sasatna ti alit kumang diasuh eta teh den hambali sareng Nyemas Injani teh. Nya mudah-mudahan mah ulah aya naon-naon be. Wirasat kejalan batin kuring ngabejaan Bang. Injani jelas bakal jadi inceran dana Bahjaya. Jadi, kalau ada wayahna ulah ka mana
Lagi rek ka mana coba sok. Tadi tu leuweung. Tadi leuweung. Ayo ke dicaplok ku mau. Loh lamun ku maungna teh diteureui buleud-buleud. Coba lamun saukur dilepeh ke longgol. Panan buhaya itu Bang. Jadi Mang Ode ulah kemana-mana ya. Ngatu udah pada kemana Mang teh Mang mah di dieu be da moal kemana-mana kuriak linglung ke jalan-jalan teu acan terang karena kaayaan nama derlinglung hayo deui nya dicaplok ku mau mun nya dicaplok ku mau lamun di bawah ku kelong wewe karena kumaha aja dapanan menjadikan Mang panas tiris. Nya atuh wilujeng angkat muga masing aya dina kasalamatan. Nitip salam be ka Aden Hambali jeung Nyi Mas Injani ti Odek Soredek si jago dengkek gitu. Sanggeusna beres mere amanat ka Mang Odek. Harita si Omot Awel alias si konceleng terus si Indit. Bari ngajajabkeun ku paneteupna. Mangsa Inditna si Omot Awel, Mang Odek harita omong sorangan jero hatena. Duh. Buat ku perasaan aing mah ye. Asa teuwih penasaran ya teh. Hayang sidik kana keritan beungeut ki Omot. Eta mun teu kabeneran bae parang dibuka tergosna. Ngancek perasaan mah bisa dipastikan yen ki Omot teh umurna teu beda we jauh jeung aing. Saat boga rupa anu lumayan kasep. Ya, teu beda jauh jeung aing gitu. 11 12 lah jeung aing mah. Oh, tapi dah hiji waktu mah aing tangtu bakal nyaho saha sabenerna ki Omot Awel teh jeung naon tujuanna make jeung kudu nyamarkeun diri sagala rupa. Mang Odek ngarasa penasaran hatena hayang nyaho kana kaayaan rupana jeung tujuanna si Omot Awel alias si konceleng. Warga Dahlia, alhamdulillah. Patona barados sehat. Sanes alhamdulillah tuh nyakal. Ampun, nyakal. Waktu sarantos teu nyekapan. Halo pamugian teu janten gantung dangun. Mohon dina teras ngadangu ke dongeng Sunat Dahlia. Atur nuhun ya sadayana anu asaratia teras ngadangu ke dongeng Sunat Dahlia. Atur nuhun. Pamugia sing langkung kahibur ku dongeng Sunat Dahlia terutama di tahun anyar ya di tahun 2025 sing teras kahibur ku dongeng Sunat Dahlia. Atau insyaallah enjing urang lajengkeun deui kumaha serial si konceleng anu dinten ieu ka tunda. Dinten ieu mah nyawayahna panginten kedah ditunda deui wae. Insyaallah enjing disamper deui. Atuh sim kuring pun Deden Mary anu mancen tugas ngaturkeun nuhun kana sadaya perhatosanana sareng kasatiana ngadongkeun teras dongeng Sunat Dahlia hapunten tina samudaya kakirangan sareng kalapatan sim kuring dina ngapi ngasuh ieu dongeng Sunat Dahlia hapunten anu kasun saageng-agengna. Sim kuring pamit wilujeng kantun kasadayana permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia perunggah. Go 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 go. Goyang. Wargi Dahlia, cag heula, urang cageun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si konceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permi